Sah di kebun aing. Goblok mau budak teh. Madog cenah teh ya. Jang, ada sia Jang. Oh, Mang. Ada sia, karena sia di dinya. Naon? Sia karena di kebun aing. Urang teh salah rambutan kamari. Jeung saha? Jeung Bos Lukas da ieu, kena kebon manehna. Ye, yo, sia hayangnya mah. Ieu teh kebon teh nu aing. Di kidul tapi enggak kaler teh nu aing, tangga rambutan. Iya daun simet. Nu aing kene wae itu warisan ti ake aing sia nyaho mah. Nya teh nyaho urang mah pokona mah diajakan ngalah rambutan we. Cenah rambutan teh nu Bos Lukas. Matak urang di alana mah. Kamari ge urang eta ditinggalkeun eueuh manehna. Ah, sia mah diajakan Mado Gusi Lukas. Sia jeung saha deui? Mado ka dieu. Jeung ieu jeung si Bono. Ayeuna budak di mana? Teu nyaho da marangkat ka mana mah. Ayo orang teangan jaing. Belum mah kebon aing rek dipadog. Tek tangan. Teangan ayo. Bahaya tuh. Majeng salin doa gini kan. Bosnya sarua geus salin ini. Kan geus bau naon atuh. Bompol. Meureun juga nama. Ya kumaha si Gugun itu sorangan wae. Itu kan tinggalkan budak masa sakit tuh. Nyaho. Aing boros si aturna euy. Makanya kubuan bacor ya teh goblok. Kubuan aing. Si aturna porong ada ke maradu urang di poro deh kumaha. Hah? Kumaha urang di poro. Ya aku mangke we sama karunya tuh ningali makan blengap tiga. Di situ urang aya rungkun urang nyumput yuk. Tadi itu ngobrol supaya enggak nahan. Ayo. Si itu mah teu nyaho dia. Tuh posisinya bos nyumput ya. Enggak nyahoan. Nyahoan. Atur paling galak tuh. Kamana gun yang ana ya? Teu nyaho urang oge. Oge urang jajal ka ditu. Hai bro aing kesal pisan lah ya. Tak bos ini diuk. Ayo gini tanggal jauh ya. Ya, yuk ah. Diintik ya sekarang. Makan gini mah kita. Begitu atuh. Orang dia ngilu diuk. Kumaha si Gugun bos. Urang maling meunang henteu diadat ku si atur. Kumaha? Ya aku mangkana nasibna. Aing podo dikadek galak teh jelema euy. Wah, sugan pura teuing galakna mau mengalihar anakna. Ya angger mah nama mun teu nempo jelema nu kumaha-kumaha sahabat wae. Nya paur bukan urang ge. Urang leuwih nyemput aman moal ieu. Aman geus mah moal nyahoan ieu mah tempat paranti urang nyemput. Bobogohan di dieu urang we tuh bos. Aman saha? Ya aya we. Yang penting aya aman mah gitu tong sampai ke urang kapanggih paur dikadek aing ke naon. Heeh. Bahaya. Ya geus lah. Cingo di dieu nya. Ya engke sugan lah lompatan aya gitu si Gugun lompat di kaboro lompat. Yang kumaha hanya beunang. Cuman tempokeun we di dieu. Heeh. Tapi ngelolong-ngelolong nya. Ngintip tadi ngintip. Geus moal aman. Eueuh. Aman gini. Amal deui sia teh gun. Teu nyaho ku urangnya mah. Aing mah neangan waktu geus capek. Tematut ah ya. Ah sia yang ieu teh dangder aing. Wah. Oh, tempo sakit urang 7 kali ditu. Kayak gini yo. Teleponan je. Jeung kawin deui ya. Beres nyangke urang milu. Nya siap. Enak kumaha-kumaha ge aing neangan si Lukas lah jeung si Bono ya ambek ya. Sarua urang ge tapi teu nyaho ka mana. Ayo tangan yuk. Ayo. Anjing. Tuh, Mang. Bajingan lompat itu. Mana? Itu. Monyet. Ka dieu sia anjing. Goblok sia kelang aing bajingan. Wah ini sapat ke kabeh beheungna sia ku aing.
Pun, lompatna. Nggak tembak ke duit ya? Coba jalan. Baik pak. Ini bajingan ah. Mana? Yo, ayo udah. Anjing, turun. Wah, sia sok. Buru, wah ini mau tebeng gak sih? Bos. Buru anjing. Sok wae. Sok. Mereka mana sih ya daripada kau yang ditembak? Deui sok. Mana? Ampun wah. Kita aja kebawa ke dia. Sia tita sama do kebon aing, goblok mah. Anti tah iya boy, awak. Sa si Lukas. Lukas. Ih goblok si Lukas sama do kebon aing. Karunya tuh bawa duit baru dak mesti ngarulang wae lagi gara-gara virus. Virus naon? Kan si corona. Corona. Korodok. Sia, Saya mau laporkan ya monyet. Nya aing sorangan wae teh hidang matahari hidang. goblok teh. Ayo guys, bawa ke RT. Enggak saya bawa Pulang bawa ke RT. Aing wa. Naon deui ieu, Wak? Dengekeun Gusia. Kejahatan bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan. Waspadalah. Be alone, be alone. No, you'll never be alone. Be alone, be alone. No, you'll never.